Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugri para wargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengetna simkuring bades neraskeun jajar cerita Sunda. Aji Batara Surya dina bagian anu ka-27 na. Mangga urang kawitan bae der kasadayana mararanco. Akiramba Surya ningali karena kehebatan elmuna si Wirajeng Nyi Anis. Inget kana hiji ajian anu sebut Aji Batara Genit ya, anu ngandung kekuatan anu hebat. Karasana memang panas tina dampalengeun kenca katuhuna si Wira oge Nyi Anis. Dina kayaan kitu, si Atar anu pancung nangtung harita manehanan mah di tengah pakalangan tarung. Panasaran pisan mun teu manehanana hayang ngajajal kana elmuna si Wira anu cikene katempo kumanehanana teh. Yen si Wira bisa ngancurkeun peso jeung bedog ti kaanggangan. Peso jeung bedog anu dibabetkeun ku si Wira jeung ku Nyi Anis teh balik deui lantaran ku si Atar cenah balik deui. Hari teu dina waktu balik eta bedog teh diancurkeun ku elmuna. Memang si Wira jeung Nyi Anis macan nyahon kana ngaran eta elmu, tapi memang katempo harita bedog ancur peso oge ancur tanpa kudu dicabak eta bedog jeung pesona. Gegoro kumaha mun teh mah ayeuna tarung hiji lawan hiji be pikeun ngajajal kemampuan silat masing-masing. Ari hiji ngalawan tiluan mah rada berat eta guru. Mun hiji lawan hiji mapan katingali gitu. Elmuna teh katingali. Kuring mah hayang nyobian ieu Ki Guru. Mana-manawian we gitu dibidian ku guru. Hayang tarung jeung si Wira. Wira, yuk ka dieu urang diajar tarung latihan silat yuk ka dieu. Akiramba Surya ngedangut cariusan si Atar semodel kitu panuju udah memang latihan silat mah tuh kudu dijajal. Si Wira harita teu peula ka guruna ti ditu nama minta izin. Nah diizinan atawa henteu akiramba Surya harita unggeg ngatungtung nama si Wira harita lempang ngadegetan ka si Atar anu geus aya di tengah pakalangan tarung. Nah ayeuna mah urang bakal izin wesen Wira ngantung dinyakeun da ieu mah latihan silatnya. Urang cobaan ilmu anu geus dipimili ku urang sadila sataun leuwih teh. Yo urang cobaan supaya Ki Guru apaleun nah ilmu naon wae nu ku urang kacangking teh. Ya siap lah. Mun kitu carana mah nya teu naon urang latihan silat. Sok saha atuh dek mimitian narajang. Atar heula teh kuring ye. Keunila kuring heula nya Wiranya. Kuring ye dek mimitian narajang ye. Tada ye panarajang kuring ye. Ya. Cerilat harita si Atar langsung narajang ngagunakeun elmuna. Harita mah masih keneh ngagunakeun elmu puseur jagat jeung ngagunakeun aji gelap sebuna. Dewaka langsung ngagunakeun ajian atawa ilmu strum angin. Dihandap heula si Atar teh hayang ngajajal kana kemampuan ilmu silat si Wira. Sabuk harita peureupna mendikeun kanyalebar kana dada si Wira. Tapi si Wira harita rancing geus pisan manehanana ngolepat tinggalkeun eta tempat ngajauhan si Atar. Keplos menerajangna si Atar ngaplos harita kana tempat anu kosong. Si Atar malikeun badana saterusna manarajang di seperti tadi. Kecepatan gerakanna memang hebat kokolepatan. Dua jadi mah harita kokolepatan. Anu hiji narajang anu hiji mah nyingkan kana panarajangna. Si Wira memang embungeun jiga-jigana teh narajang ka si Atar teh asa-asa bangunna teh lantaran si Atar teh sobatna. Nampok itu si Atar harita mah panas ka si Wira. Ku cara kitu supaya si Wira teh bisa narajang ka dirina. Nangan sakitu ilmu silat maneh teh euy Wira. Manya sadela sataun leuwih teh di dieu.
ngan caukur bisa pepercetan we hungkul. Sok atuh tarajang, mana ilmu anu anyar nu diagam ku anjeun deui, mana ilmu nahaun iteh eta mah da ngan saukur biasa be eta mah ilmu biasa eta mah henteu ilmu anu luar biasa eta mah ilmu nu biasa eta mah tar. Tong ngomong gitu man itu euy. Eta ilmu teh mangrupakeun ilmu nu hebat. Buktina bae bisa ngancurkeun bedog jeung peso. Sok atuh hancurkeun badan kuring euy, Wira. Sok atuh boro. Wira aku bisa ngancurkeun atar moal bisa ngancurkeun atar mah. Atar oge tangetuna bae. Boga ilmu salian teh ilmu setrum angin teh aya keneh beureun ilmu nu sajena. Boa-boa dina diri atar teh aya ilmu karang. Bisa karang geni, bisa karang banyu atau karang-karang anu lainna. Bisa bae ngan can nyaho atarna. Loba ngomong euy urang teh tarungna ieu. Hiya. Curelat si atar harita embung loba cumarita langsung darajang ka si Wira. Embung mereka kesempatan pikeun cumarita lantaran bakal nyontang kena mangsa. Curelatna si atar harita digancangkeun kecepatan tingkatkeun puguh we si Wira harita kaget. Kecepatan gerakan si atar memang hebat, lebih hebat tinimbang anu tadi. Si Wira harita mangga bedung padarajangna si atar make leungeun katu jeung kencana. Heu keruk das. Jarig jeg. Harita si atar ngajarig jam menurut ka tukang dua lengkah. Sedangkan si Wira harita pancun nangtung. Si atar kaget tetela kemampuan ilmu silat. Si Wira lebih puncul tinimbang dirina. Lantaran penasaran cilung harita luncat. Sukuna harita menikeun ngablesat. Dampal sukuna teh kena banget si Wira. Si Wira harita nonjok dampal leungeun si atar ku leungeun katuhuna. Heu keduk plak das. Curalit. Si atar ngajumpalikeun badan jumantar lantaran kedorong ku kekuatan si Wira. Saig harita pancun nangtung. Tarik deg. Si atar mundur ka tukang aya kana dua lengkahna. Karasa memang harita dampal suku si atar teh rada singsireumeuh ditonjok ku si Wira. Sedangkan si Wira dina waktu harita teu ngagunakeun ilmu anyarna nyatana tenaga lapis anu geus kacangking ku dirina sarila sataun teh dipuasaan sarila sataun teh digunakeun. Eta mangrupakeun tenaga lapis tina jurus aji gelap sewu jeung pupul bayu. Si atar harita rakata ngagunakeun ilmu strum anginna. Wadap katuhna harita ditonjokkeun tina jarak jauh aya kana 4 meterna. Sauk hiuk. Harita nembrakeun badan si Wira cubet. Si Wira harita ngalayang ngan untung manehana harita cerig pancun nangtung ngarapetkeun dampal sukuna kana bumi. Ayo maju Wira. Hiat. Hiuk. Bereupna harita ditonjok tina jarak anu anggang. Si Wira harita pendung panajangna si atar make kakuatan manehanana. Heu keduk das. Dua kekuatan bantrok tapi kekuatanana teh jarak jauh aya 4 meterna. Si atar makin penasaran ngawatek deui eta ilmu sabari ningkatkeun tenaga lapisna. Heu keduk das jengkang. Si Wira harita langsung ngajengkang. Teu bisa masuk dua sukuna kana bumi kedorong ku kekuatan si atar. Kalayang gedebut. Si Wira harita mebet kana taneuh. Buru-buru manehana teh hudang deui. Jeleng Nyi Anis harita luncat buru ka si Wira harita. Ngabantuan si Wira Nyi Anis teh sangkan bisa nangtung deui. Pogoe katarimana ku si atar mahal ieu teh tambah panas manehanana teh timuruan da Nyi Anis nulungan ka si Wira. Hei Nyi Anis, tong ditulungan si Wira mantep ke Nyi. Angguran mah pangnyenakeun cai kangge Kakang Nyi. Sok ieu haus Kakang ieu. Nyi Anis teu leleda cileng harita luncat sabada kitu mah manehana teh nyokot cai kena gelas awi. Jeleng de loncat harita mikeun eta gelas awi
anu dicai sian cai teh kasih atar. Nuhun pisan nyai katampi ku akang ye. Regot-regot harta nginum sep sagelas. Sanggeus kitu mah harita eta gelas teh dibabetkeun, tapi dibabetkeun kana tempatna bae, kalayang. Eta gelas teh ngalayang terus pepengkolan. Luar biasa memang ilmu nasi atar teh ngagunakeun ilmu strum angin teh. Ari Siwira geus pancuh nangtung, manehanana harita kabeunangan ku jurus strum angin milik nasi atar. Tangtuna bae dadana teh karasa eungap. Buru-buru Siwira harita awatek tenaga jerona sangkan tatuna teh henteu parna jeung di dada jeung di dina dada aya getih ngewung kudu buru-buru dikaluarkeun. Ser kecilok Siwira harita ngutahkeun getih sabada kitu mah teteg deui dadana longsong deui. Nangan sakitu kemampuan ilmu silat anjeun teh Wira ah. Ayo tuh gunakeun ilmu nu anyar teh gunakeun, lain kalah disimpen bae, lain kalah diantep bae atuh euy. Sok atuh gunakeun, hayang nyaho lah kemampuanana. Sok atuh ka dieu. Siwira harita leumpang nyampeurkeun ka si atar. Rilau geus tepi weh kadeketan si atar. Geus we da ieu mah latihan, atarnya latihan mah latihan beda. Anjeun geuningan nu hebat nu unggul buktina bae kuring ngalayang, kuring mebeut kana taneuh jeung tatu di jero. Tah ayeuna mah bade kasempatan be. Tarungna Nyi Anis jeung Kalabaya. Lamun mah aya nu eleh berarti kuring jeung nu eleh. Mending ge tarung jeung anu meunang. Kumaha mun kitu? Lares teh ge guru. Lares teh ieu. Akhirna Mbah Surya nya tujuan anjeunna harita sasauran. Ya baik-baik kitu ge teu nadaon. Sok ayeuna mah jang atar, jang Wira istirahat heula tingalikeun ti dieu ieu. Sok darieu ka dieu. Ayeuna mah Nyi Anis jeung Kalabaya sok kadinya tah. Sok asup ka pakalangan tarung. Si atar sabenerna mah henteu puas. Tarung teh can lekasan sakuduna mah diteruskeun deui. Tapi kulantaran akhiran Mbah Surya nya tujuan kana kahayangna Siwira, si atar ngan bati kesel bae ngeupeulkeun dua peureupna. Si atar jeung Siwira harita nyaketan ka akhiran Mbah Surya. Jeleng-jeleng Nyi Anis jeung Kalabaya asup harita ka pakalangan tarung. Duanana harita geus pancuh nangtung di tengah pakalangan tarung. Nyi Anis neuteup ka Kalabaya, Kalabaya geus sarua neuteup. Jika-jika anu nitenan kana gurak-gerikna bisi teh mah kabongohan. Soklah Nyai urang mimitian ieu tarungna. Saha heula ieu nu narajang? Akang heula nu narajang atuh Nyai yo? Eta mah bade akang heula mangga, bade abdi heula ge mangga. Teu nanaon atuh sok lah eta mah Kang, bade maju teh heula ge da. Tarung mah bebas, bade sasaha heula oge. Ya geus lah, akang heula nya dek narajang ieu punten Nyai yo. Hiya! Jeleng Kalabaya langsung luncat harita. Beureup katuhuna harita dilampengkeun kana palabah sirahna Nyi Anis. Tapi edas kolepat. Jirim Nyi Anis harita ngolepat sakiceup geus eueuh di hareupeun Kalabaya. Keplos. Pangrajang Kalabaya harita ngaplos. Teka nyahoan harita Nyi Anis geus aya tukangan Kalabaya. Nepak harita kana tak-takna. Heyuk plak des tolonjong. Nepakna mana launan tapi balukarna Kalabaya harita nolonyong. Tolonyong teu bisa nahan kana kasaimbanganana atuh gebrag we Kalabaya teh nyusut kana taneuh ngan untung bae eta taneuh teh henteu garing. Kecepatan gerakan Nyi Anis katingali jelas ku akhiran Mbah Surya ku si atar jeung Siwira.
ilmu Nyi Anis luar biasa hebat. Si Wirage centang tuh bisa ngagunakeun eta ilmu nu sakitu gancangna. Tapi Nyi Anis bangun anu hampangeun ngagunakeun eta ilmu teh lantaran katompona teh biasa-biasa, henteu ngagunakeun tanaga jero anu hebat atawa anu banget gitu. Tapi biasa bae. Jika eta ilmu teh geus sakulit sadaging jeung Nyi Anis. Lamun ningali kana gerakan nama lain jurus puseur jagat lain, tapi jurus anu sejena anu can bisa kanyahoan ngaranna. Kalabaya harita geus hudang deui bari ngeprukan bajuna, malahan mah taneuh anu nempel dina bangetna oge dibersihan kumanehanana. Ngarasa helok pisan ku kahebatan ilmuna Nyi Anis. Waduh, hebat pisan Nyai ilmu teh. Kecepatan gerakan Nyai teh katuturkeun ku dua panon weuing euy. Eta ilmu teh ngaranna naon Nyai euy? Aduh, hebat pisan. aduh nyeri tarang, aduh. Aduh kateuing atuh Kang, eta teh apa ngaranna? Ngan anu jelas mah asa hampang bae kitu ibadan teh. Ngolepat teh hampang pisan. Teu apal ngaranna mah, ngan anu jelas mah genah kitu teh digunakeunna Kang. Wah, kudu syukuran eta teh Nyai. Ilmu Nyai berarti aya dua Nyai nya. Ilmu anu geus bisa ngancurkeun bedog jeung peso, ayeuna boga kecepatan gerakan nu hebat. Wah, boga ilmu dua euy. Ari wingan hiji ye, ilmu tingan syaukur, ilmu karang maruta, bari jeung bieu naha bet eta ilmu karang maruta teh teu bisa nahan kana gempurannya ya. Aduh, naha bisa kieu ya, rada bingung ya wing. Kalabaya rada bingungeun memang. Sakuduna mah jurus karang maruta teh bisa nahan kana tepakanana Nyi Anis. Tengko peda Nyi Anis ngagunakeun eta ilmu teh henteu rosa kitu nya. Lumatak eta jurus karang maruta teh teu bisa aktif anu ngajadikeun Kalabaya nyusut kana taneuh. Terus keun deui Nyai ilmuna ya. Ngagunakeun ilmuna urang teruskeun deui. Ijin wisena urang teruskeun deui yo. Sok hap. Curilat Kalabaya langsung nerajang deui. Kacepatan gerakanana ditingkatkeun, jurus puseur jagat digunakeun gancang pisan. Tapi saperti tadi bae. Saeutik deui eta peureup Kalabaya teh keuna kana dada Nyi Anis. Nyi Anis geus ngolepat manten jiga anu ngaleungit bae. Los, penerjang Kalabaya harita ngeplos. Kalabaya rikat malikeun badan ka tukang, tapi tetela Nyi Anis eueuh. Ngali ke belah kenca, kakat eueuh deui. Nyi Anis ting ka mana? Malahan masih atar jeung si Wira katut akiran Basurya ge teu nyahoan cicingna Nyi Anis ting di mana. Di eta tempatan teh dekat tembong Nyi Anis ting ka mana? Ting Nyi Anis teh boga ilmu halimun atawa saperti halimun. Teuing lantaran ilmuna memang hebat teu kacirieun harita ku akiran Basurya ge. Ku si atar ku si Wira ge teu katingalieun. Si Wira dina waktu harita panasaran hayang nempo di mana cicingna Nyi Anis. Buru-buru si Wira harita meremkeun dua panonna. Munajat kono kawasasangkan mampu ningali kana tempat cicing anu dicicingan ku Nyi Anis. Si Wira harita menggunakan tenaga lapis saeutik kana panona, kana dua panona. Sapada kitu mah berai si Wira muka kena dua panona. Tetela para kaum dangu, Nyi Anis teh keur pancuh nangtung bae. Eta Nyi Anis teh keur pancuh nangtung teu jauh ti Kalabaya. Tapi jarakna aya kana 4 meterna. Nganya kitu teh we Kalabaya kapeung-kapeung nukangan sakapeung mah nyang hareup teu katempaun ku Kalabaya. Aduh, tetela ilmu Nyi Anis teh hebat. Bisa ngaleungit ieu mah ya. Seperti halna ilmu halimun, tapi ieu mah eueuh tanda-tanda yang di dinya teh aya jelema. Nyatana aya tanda-tanda ari halimun mah. Dangaranna ge halimun. Aya we tandana di luhureun sirahna. Tapi ari ieu mah teu aya tandana acan.
Hebat ieu mah ya. Ilmu Nyi Anis memang hebat. Hebat pisan. Waktosna parantos saya para kaum dangu berjeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.